Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prawargi simkuring topik Fathurrahman nuju aya di Saung Batu, Padepokan Seni Bumi Ageng, alamatan di Kampung Berandongan, Desa Pagersari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Kita aya rupi-rupi kamonesan di Saung Batu teh. Aya leuit, aya lisung, aya kandang domba, kandang ayam, kandang careuh gitu kan. Ayo kalau buat balong ya, orang dia mah jembatan di situ, padahal situ mah gede ageng, balong gitu. Itu tempat dilaksanakeunana lomba ngurek Bumi Ageng Piala Gubernur Jabar terus 2 kali. Nu kahiji kaping 2 Januari tahun 2021. Nu kadua kaping 22 Agustus tahun 2021. Anu katilu engke kaping 16 Januari tahun 2022. Pialana ti Pak Gubernur. Mali engke mah aya istimewa pisan. Sajabi bakal nampi piala ti Pak Gubernur teh. Oge bakal kaing hadiah artos 6 juta sareng motor. Ayeuna tos langkung 400 ya nu daftar teh. Nah mungkin nu bakal kabiruyungan ngiring lomba ngurek teh kirang langkung 50 atau nepi 60 urang, margi saurang teh bakal kabagian 4 meter gitu. Namun ayeuna parantos dipasangan suling-suling tina paralon, janten lubang anu ke bakal di pelak teh tos nyarayang dina suling teh gitu kan. Ngurek lubang. Sanes ngurek pelut gitu. Tah pamilona di mana-mana gitu. Janten anu 400 urang tos daftar teh sanes ngungkul di Jawa Barat. Aya hampir sadaya kota kabupaten ngariring, aya nu ti Banten, malihan nu ti Sumatera Barat sagala. Tah dina Facebook teh aya grup namina jual beli lubang gitu kan. Aya 27.000 kapungkur mah eta grup di hukum ku Facebook dibubarkeun. Ada mah grup enggal nu beda 400-an. Tah tidinya ke bewara iber atau napi pengumuman perkawis lomba ngurek teh gitu kan. Margi nu karenging lubang sa Kabupaten Tasik ka dieu ngicana teh. Awis ditampilna 150.000 sakilona. Janten minangka penghargaan ka anu ngarusep, anu ngajujul. Di dieu ya disimpenna teh. Di dieu ya. Di dieu ya tah. Ieu teh kulah kanggo nyimpen lubang ya. Tuh ieu teh. Tinggal witan 2 kilo tah, ieu kirang langkung 8 kilo ya. Tuh. Ya. Upami hoyong ngabentenkeun mana jalu mana bikang kantun jalungan anuk. Dianggona sakieu tah. Eta lubang bikang tuh sakieu jalu. Pasan nuju ngaliwat ieu teh, nuju ngaliwat. Beda maksudnya ngalah ieu lah nu beujeuna nu ya opatan mencekap 2 kilo ge. Itu dina liang ya nyarocok. Tuh paling itu seueur. Tah, tapi ku eta ku sair ningali nu ageng. Ku sair gitu. Tuh. Jadi lubang mah resepna nyocok dina lubang, dina liang gitu. Otak dina lubang teh. Tapi anu nyebat sidat, moa, uling gitu kan. Tuh. Itu mah paling 7 kilo lah, 6 kiloan ini mah. Tuh, anu rada ieu mah nu itu sadang mata. Tah eta. Cekap kaopatan mah urang goreng gitu kan, mari pemedi pais malami lah. Itu libat tos asak. Tah, ieu mah cekap ya. Ieu 2 kiloan. Urang bedel ku Mang Suci gitu kan. Ya aku margi naon? Teu kayaknya ditinggalikeun gamarna
nya orang atosan we maksud di masjid lubang teras ngomean lubang kayak orang goreng tuh itu di saung terus disayogikeun gitu kan bumbuna minyakna katelna gitu para wargi ieu lubang tadi ya orang tos di bersihan ya kumang sucinya tah ieu bumbuna ya kita bumbuna teh biasa we uyah bawang bodas bawang berem katuncar sareng ieu sakedik masako gitu kan tuh jantan ulah kaget ningali ieu nya mau dicemburing meser setengah biasa meser hiji mutu mah gitu kan biasa meser setengah tuh jantan ieu paling raos mah di pais mi lubang mah tapi di bumbu deng-deng kieu di bumbu kere raos oge aya dina lagu mah dipinang lubang teh kan aya lagu pinang lubang teh gitu kan tah gitu segalonya dituna tos eta tuh tos naon tos ngabebela itu lubang teh diantawis lauk mah paling ageng protein kurang Jepang kunaon polinter sanes tukang lubang sarakola kayak orang langsung karaoke deui gitu kan tuh wah siap tayu mah bumbu ieu na ye sambal ieu na pami di Jawa mah namanya teh sambal korek gitu kan bawang naon bawang bodas cengek sareng eta sareng naon sareng cikur sampai cikur iya iya mah ya aduh hasep emut kena hasep ya tukang sate kumandear hari abdi nasib teh suwe-suwe teuing jantan keluarga teh didamel di lingkungan rupatari sareng hasep mainnya tukang sate terus ramana tukang knalpot hari naon puterana di dalam dinas kesehatan bagian pogging aku ageng hasepna ke orang antosan iya ya lodong ya saya lodong jajan simpulnya ke emut karena lodong saya dongeng anu nyadap gitu kan tos naik karena sigai hari naon hari bedogna rag-rag dah bedogna teh jantan ninggang karena sigai tang ngahulang di luhur itu teh asa ngeunah kadengna ya
tang gitu nya. Ah coba saya orang alungkeun lodongna gitu, alungkeun teh. Geuna kana si gay. Dong. Asa geunah asa suara teh. Tadi tang dong. Asa kurang goong. Coba cenah urang bebutkeun maneh. Lug. Maot tukang nyadap teh gitu kan. Ya kudah sabar ya, berapa lagi tacan ya, tacan ieu naon tacan. Lah. Janten benten peunggah goreng lubang. Nganggo suluh, sering goreng lubang nganggo gas. Peunggah nganggo gas mah teu haseup. Kana socat teh naon, teu peurih gitu kan. Ya jagong ya. Jagong kayak ngunun teh. Jagong teh nuduhkeun filosofi hirup urang. Janten saur karuhun, urang hirup teh ulah siga buah jambu monyet. Janten siki hiji ditemong-temong. Tah, ditemong-temong. Tapi urang hirup kedah kawas buah jagong. Najan sikina seueur tapi bunyi untuk ditemong-temong gitu kan. Nah, urang hirup ulah kawas bangkuang. Lepat urang hirup ulah kawas kadongdong. Janten di luarna lemas gitu kan. Aya direbetna rembet. Tapi urang hirup kedah kawas buah bangkuang, di luarna kotor tapi barang dibuka bersih. Sareng urang hirup ulah kawas buah batu kayak hiji macet. Kedua urang teu boga imah di dinya nanaonan di buah batu. Kada sabar prawargi ya. Kacipta garangke goreng lubang na mucit ngadadak. Kerasan dinten enjing ka Bumi Ageng bade aya 12 urang anggota kalabat ketua DPRD Jabar di Komisi 5 bade ngontrol pangwangunan pusat budaya Pagar Ageng anu insyaallah sasi Desember bakal diresmikan ku pangersa Gubernur Jawa Barat. Enjing tangtos bakal di suguhan goreng lubang deui 12 urang make mangsuti ngaranna nu ageng. Minimal nu 6 kilo lah itu. Janten unggal-ungi SIM goreng mah apa? Di mana anggota Facebook jual beli lubang Kabupaten Tasikmalaya teh nu kaeng lubang. Ada di Cikatomas, di Mananjaya, di Salawu, di Kawalu, Singaparna. Tangtos ka dieu ngicana teh. Margi di dieu mah non stop 24 jam. Panto salawasna muka kanggo para wargi anu naon bade jejak lubang bade naon tangtos bakal dipeser bade 2 kilo bade 4 kilo bade 15 kilo bakal dipeser kalawan pangaos sae 150.000 sakilona. Tapi sedang daging sapi daging sapi kan mung sabaraha. 120.000 lu saya teh nya jadi lubang lakong awis tibatan pangaos daging sapi margi lubang mah suruh kapungkur kan katuangan para dewa. Kadinakeun populer katuangan para menak gitu kan kumargi awis teh gitu kan. Sakedap deui. Ieu samalna ya.
Di urang mah sambal goang gitu. Tapi di Jawa mah namanya sambal korek gitu. Sambal korek gitu kan. Jadi dia kedah diminyakan ya. Kedah diminyakan. Janten. Oh. Wah, iya. Sambal goang, tapi sambal korek. Kedah sabar ngantosan asakna gitu. Ti dia katingali itu prawargi tuh pangwangunan pusat budaya Pagar Ageng teh. Tuh, janten ngadingding. Eta nu katingal ti dieu teh gedung utama. Legana 700 meter, 2 lantai. Lantai kahiji kantor, ruang pamer, sareng naon, sareng pabukon perpustakaan. Lantai kedua kanggo aula gitu kan. Sapolina aya balai seni, sareng balai karya. Tah didinya mangga anu tiasa ngabatik, anu tiasa ngabordel, anu tiasa ngadamel naon. Kalau belis dimanfaatkan kanggo kerajaan masyarakat rakyat gitu kan. Terus aya amphitheater tiasa nampung 300 orang nu nonton. Aya panggungna 8 ke 12 meter lalu asalah. Jantan pusat budaya Pagar Ageng teh etalase kebudayaan anu bakal jantan kareueus kanggo warga Tasikmalaya. Khususnya kanggo warga Jawa Barat, orang sami-sami miara mulasara ngamumule. Sakedap deui ya. Ieu aya kalepatan sakedik tah. Kedahna amisna ulah gula beureum, kedahna gula bodas. Gula beureum mah rada hideung kana katelna ya. Tapi dah teu nganggo gula ge pan simkuring tos manis. Janten teu kedah selenting gula. Hei, sakedap deui ye. Bilih para wargi penasaran, hoyong nyobian pais lubang, tiasa sumping ke rumah makan PLO di Padepokan Seni Bumi Ageng, di Kampung Brandongan Pagar Ageng. Tapi di Bandung aya, di Jalan Setiabudi nomor 220 genep. Kan ulinggi di luar kota, apa di Bandung mah tiasa digojegkeun. Kalau luar kota mah tiasa dikintun. Ku jasa titipan, jasa ku JNE, jasa ku JNT, jasa ku Paksel. Jadi pais lubangna parantos diprojonkeun, dikintun ke Jogja, ke Surabaya, ke Padang, ke Makassar, insya Allah paisna maduikeun ka bau atau itu tesa dituang. Margi frozen teh gitu. Tuh. Sakedap deui. Aduh. Iya.
Seresna upami di pais kadang ngawas sangu lubang mah margi kan girinyi jantan sangu teh kanggo nyanet gajihna supados henteu kabur gitu henteu liur gitu kan. Tah ieu ge kan tuh pantos asak ya. Tuh. Oh, tah para wargi. Pais lubang, pais. Goreng lubang. Tah. Di dia dadana tah. Ya, pada dia tuh. Gimana yang ngarit, Kang? Hah? Dan cakuya. Ah. Waduh, ya kemana tadi mau opatan nu? Balikan ngaliwat teh. Tuh. Sangguna sanggu liwat atuh. Ieu sambal naon? Sambal goang. Tah. Teksturna tuh daging lubang mah gaji. Teksturna teh. Janten gilinyih pisan. Wah, ieu mah asa ngimpi lah. Pai para wargi tuang pais lubang atanapi goreng lubang asa ngimpen. Ujug-ujug asa jadi menak gitu. Nah, sebenarnya kan ditanggeui. Margi karena ketah pinggang gitu kan. Oh. Ini mah mau aya. Jangan tahu lauk lauk kieu. Orang yakin karena jurusan Pak Markos, Brigjen Markos, ayeuna marinir, saya itu marinir, udah mencoba berbagai macam jenis ikan laut, tapi baru kali ini menikmati lubang yang demikian gurih dan lezatnya gitu kan. Kapara wargi anu bade pesan lubang, paisna anu kang dibrojenkeun tiasa ngejur WA tah ka dieu tah. Oke, baik lubang bakal digentunkeun. Mau jasa sipan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.